Apa jajaran anyar duka masuk pajajaran tempat ayu keadilan ayeuna dikondangan Gusti mawa warisan Siliwangi Ginanjar segitnya buang damasur waksit ditutur nepungkan asmanulur wawana kaukur tumpah ajaran sakabur juru bakti perjuangan lambang kejayaan Siliwangi Panangeran baheula geus kumlah tina jaman gawan duka matur jajaran ayeuna dikondangan Gusti mawa warisan Siliwangi Ginanjar sengit nyabuah kamasur Kang Edi waisel tutur napungkan asma toluhur wawane naga ukur tumpes kajan tanjabur soloyo ngaradaka jededesa mangkali sana cenah asih trim lirik nusanya buku asih nyari pagi kumari bang manehna kuesi nyarita daya ucat desna saliwatan ajan angin nuasamu pakarepna tasok ingkis manehna pagat cintana lana makangan kuring lepah tina jero pagi pian kumari bayar kuring geus ngambah kamandang gaya bahan ku katresna saliwacan najan diri kakudu aya nu boga tapi tetep azimah anu manehna nyangakeun sarayong
bisa diatur anakku lingkungan seni Kang Edi ya. Gator asik gator burungnya Soloyo. Ayahku para latesnya aja Semua Kang Edi patinggan aweda pamandangan tempat pangjub-jugan baru ora aja daratan yang impian susukan ini bagian kembang impian kata mawar di anterimu kade rasa katresnan yang di pasini di paling payun bila mendengar sakit ayuk juga baru tak suara aja daratan impian hiap-hiap jaga kota Sumedang geus ngantur kadeudeuk meulai surema teu kaharep ku Cipanon ngeplang nah nu sumoreang pamia awak hareupan batin tetep ikaman upami patebi ngabatin karaosiri hoyong patepan masih payetan bapak
berbohong angkat utama peman ulah was-was piraku rek udar janji ketonci jeung palasari kersu bedang urang dandang ka ibu pertiwi yu urang ngabakti. Alhamdulillah aya 2 kaset